hiji rek dua anjing. Nah apal tuyul kumaha? Alah pokok anjing goblok. Ngomongna jang bool aing tah. Kunaon eta motor? Dinerong kitu rusuh. Lain ka euy. Teuing naonna ya teh? Cigana mah pegat rantai gresok ka dieu lilikan. Oh, maknya motor metik, gat rantai. Terus naonna atuh ieu anjir teh hirup ya teh. Nya atuh motor mah hirup, lamun motor hirup mah teu meureunnan maju sorangan, sieun cideg. Tabalek. Anjing. Kunaon motor didorong gitu? Iya Yan euy. Tadi teh orang teh nanyakeun ka si Eka. Motor teh cete pegat rantai, pek lain rantena ais dicabak anjir. Mesinna panas, sugan maneh apa kudu kumaha hayang tiis. Atuh hayang tiis mah mesinna abuskeun kana kulkas. Heuh, caleno sia mah. Ngomongna jang bool aing tah. Sia mah anjing. Bokol hideung kitu goblok. Rada gelo sia mah. Sia eta motor mau digugug goblok. Alah pokok anjing goblok. Kan, kerenaon mana yang ngejar beli sorangan? Oh kucing euy, aing dipanggihan tuyul. Tuyul teh bebantukanna nu kumaha? Mana apal tuyul nu kumaha? Heueuh sok bejaan urang. Kieu, beungan maneh ieu dua nana. Tah, dari sebelah deui. Sok. Tang geus kieu, Tah, geus kieu kumaha? tang sieun maneh meuli ka tukang. Aduh. Kang anjing tuyul tang belum. Sia goblok ge calana aing benerkeun heula. Dan kunaon maneh ngolong kitu? Kieu Kak, urang teh galau euy ku cinta anjing. Segala ku cinta kumaha di maneh? Kieu Kak, urang teh geus berjuang mebeakan demi si itu, tapi si itu karonjang batur euy. Oh gitu Yan, kela atuh mengeunaheun bari diuk. Ari maneh si itu maneh bebeakan berjuang ka si itu. Maneh beak-beak naon-naon diperjuangkeun ku maneh tapi maneh dinyinyeri kitu. Heuh kitu. Urang kudu kumaha ayeuna Kak? Ya Yan, kurang di bejaan ayeuna. Heueuh sok atuh Kak, urang tulungan euy. Ieu Yan, sakana ayeuna maneh diperjuangkeun kitu kieu. Tapi teu dihargaan mah percuma. Ayeuna kieu daripada ayeuna maneh bebeakan capek-capek. Geus tinggalkeun. Dawe teh loba leh eta wae. Heueuh da Kak atuh punya ama euy hese euy. Ayeuna maneh yang percuma maneh nyaah ka situ eta dihargaan mah keur naon. Capek-capek maneh mitanyaah hari si itu teh dihargaan. Terus ayeuna maneh nyaah. Situ teh nyaah. Terus ayeuna maneh rek kumaha hayangna ayeuna.
Eta bingung. Atuyan percuma maneh mikanya akan tanya mah keur naon ngaron kanya maneh jadi runtah meureunna. Sok atuh Kak kumaha ayeuna nu alusna we urang minta deui. Nya kieu we ayeuna mah yan. Ayeuna maneh berjuang kehargaan maneh mikanya kang tanya ngaron kanya maneh jadi runtah meureun. Ayeuna mah kieu we daripada maneh mikiran kitu kieu. Geus ayeuna mah teu mikiran kitu kieu. Ayeuna mah teangan deui we anyar. Anu leuwih ti eta anu memperjuangkeun maneh. Yang benar-benar nyaah ka maneh da itu mah naon atuh pukul ngamodus sungkul mah yan talung keneh kieu we maneh ayeuna berjuang ka si itu maneh tulus ka si itu si situ ngamodus keur naon atuh ayeuna maneh satulus-tulus tapi diheureukeun ku si itu da mah beunang meureun maneh oge ayeuna mah geus we maneh mah pamikiran naon we loba keneh nyangan anu leuwih setan lu bisa ngagaan maneh da aya zaman ayeuna mah kitu yan ayeuna mah kalobana anu tulus teh diheureukeun ongkohna awewe mah ngomongna teh lalaki mah sarua kabeh kitu padahal mah teu kitu kadang-kadang awewe mah yan naon teh kumaha nya jadi seakan-akan kepergian manehna teh salah di maneh kitu jadi memutarbalikkan fakta bahwa kepergian si itu teh salah maneh padahal maneh anu salah tapi si itu anu salah. Atuh Kak kitu mah urang maka nengan deui anu leuwih si eta atur nuhun we geus saran. Siap ayo Tapi dia kiwa anjing